Sampurasun. Joko kejar. Ayo nang. Kita karena raon yuk. Nah, sehat. Emang. Asa heus pisan sium kuring basa nyanyinya di TikTok. Anu ada di sarua kunjung gonggongan anjing. Keren pisan. Orang mana eta sih eta? Asal senama orang Kumaha bener? Sajan ditata di dirinya. tuh. Mendingan ada anu mendingan. Sok diri. Najan sholat nya ari ngadenge ada di kitu-kitu mah. Bahasa ayeuna nya nu bahira Sunda nya. Saha Aya hubungan anjing. Ayeuna mah geuningan takbiran ke jam 11. Jam 11 leutik. Ya, biasa kan berarti nenek moyang ge anu nyarek kitu. piraku takbiran jam 11 kumaha lamun langit runtuh. Ya, Kedar-kedar ketua. lanjut ada bahasa bahasanya kudu dipecat langsung eta menteri agama eta gitu-gitu Dan kan. aku menteri agama kuat gitu tiba lagi anu ngomong gitu. Eta teh bahasa ayeuna ngahina Sundanya Saha warna Sunda-Sunda teh bisa. Astria Dahlan. Dah eta. Ayeuna ngahina Islam gabungan anjing bisa ya naon di teh ini cai heula tuh. Mana anjing da aing tar ka dieu piraku aing nu ka dieu nyuguhan nu bae mah ieu nyuguhan ge jeung anjing. Naon anjing teh Da urang mah orang Sunda nya. Tanyakeun we tah. Mana si Repit eta? lain naon nya kudu urang. Lain mah Islam teh urang merdekakeun we lah. Urang hajatkeun kuman nu ngahina teh bisi di ieu geus saha teh nu ngahina adaan sarua jeung gonggongan gogong teh menteri agama nya teh pura aku menteri agama kuat gitu asa tegena kan hatena ge emang urang ge tara salat ai ngadenge adaan mah sok we hayang ka masjid mah sajen ke ngambus gede geunya ai ngadenge adaan laun pira aku anjing menteri agama kuat gitu-gitu teuing menteri agama atawa naon eta mah setan ngan Kudu ngadenge dipecat eta mah. bet setan oge gini nu ngadenge adaan orang duruk gerak windu eta mah Teu Islam teu Islam gua obong menteri agamanya ayeuna ulah pecat langsung Ulah ganti ngadenge ku adan. Haji Repi Iskandar. Repi Iskandar ya orang Sunda nih bos gitu rek di demo moal Apaan geus bahasa ayeuna usaha ku ulama-ulama besar nih. Heeh. ame NU nya kadari itu teh NU ge Heeh, kadari mana NU nya mana teh NU pergabungan ulama ulama naon deui adi lain NU teh naon Muhammadiyah Persis Muhammadiyah nya tuluy naon deui da loba sabaraha ieu nen eta teh heeh. Da loba nu ngademo ka itu teh dan ieu mah alulang ge kudu ngiluan we ieu mah kayak itunya orang Sunda ge dari mana Islam main umat kebengekan kotor ngomong gitu ada aing ge jempol eta asa kumaha nya euy. Kalau mun teh kudu di dieu ge di Masjid Ar-Rahman. Eta tawana teh kudu di tambahan deui sebenarnya. ame kadengeun kan lain ame aya anu kitu deui teh orang demo we orang langsung we do mending paihan anu ieu untung be oh janji paihan we baik daripada ngain deui
tengah moal mana hina deh da sieuneun da geus pecat atuh lain langsung penjara hukum mati geuning Ih, kudu ngiling ke urang pakean deui. Aing dewek Sabaraha ieu bae. Tambah maneh nama urang 10.000. kewe yo 10.000 mah kurang kene gitu euy. Teh nama bakso ge geus 20.000 samangkot. ieu mah diikat lain jawara diikat lain dukun tapi hayang mulai budaya Sunda bener teh Benar. heeh tah nu ngahina-hina Sunda atau Islam ayo urang pajukeun geura toa teh geuningan Urang tamahan. tamahan nas Musiki deui mah. pan dua tilu nya tilu urang tamakeun dikenal tamahan tilu deui bejahkeun heuh urang silang like comment dan subscribe di channel Kapungkur Kurkuri Bisi anu ngomong nanti enakeun di barudak tunggu mulkuling dihapunten kasadayana.